Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, wal udhiyatu sareng ari udhiyah anu sok dibahasakeun kurban teh sunnatun eta teh hukumna sunnah, muakkadatun anu muakkadah anu dikukeuhkeun alal kifayati netepan kana sunnah kifayah. Nu kumaha sunnah kifayah teh? Faida maka di mana-mana ata ngadatangkeun atapi ngalaksanakeun biha kana eta ibadah kurban saha wahidun salah sahiji min ahli baitin di hiji keluarga, kafa maka dianggap cukup anjamiihim di sakabeh eta ahli bait. Seandaina aya hiji keluarga jumlah anggotana aya 5an, maka keluarga anu 5 eta sadayana terkena tuntutan untuk ngalaksanakeun ibadah kurban. Akan tetapi di mana-mana aya we saurang anu ngalaksanakeun kurban ti eta keluarga teh, maka keluargi anu sanesna tos terbebas dari tuntutan ngalaksanakeun ibadah kurban. Tapi sok sanaos kitu bukan berarti keluarga anu sanesna tidak boleh berkurban. Upami di keluarga eta sadayana mampu untuk berkurban, langkung sae sadayana kurban, supaya sadayana keluarga eta mendapatkan pahala kurban anu sampurna. Sapertos nyolatan mayit eta farduna fardu kifayah, maka di mana-mana aya anu maot di eta kampung, seluruh masyarakatna memiliki kewajiban untuk nyolatan mayit. Ngan aya we saurang anu nyolatkeun bari jeung sampurna salatna, maka masyarakat anu sanesna tos tidak terkena tuntutan untuk melaksanakan salat mayit. Akan tetapi bukan berarti nu sanesna tidak boleh milu salat mayit, justru lebih bagus upami seluruh kampung eta ngalaksanakeun salat mayit supaya sadayana mendapatkan pahala salat mayit. Ngan hukum kurban anu tadi na sunnah muakkadah alal kifayah numutkeun madhab Imam Syafi'iyah bisa berubah hukumna jadi wajib upami eta kurban teh dinadarkeun ku seseorang. Sakumaha saudina ieu kitab Fathul Qarib, wala yajibu sareng henteu wajib naon al udhiyatu udhiyah kurban teh illa bin nadri kecuali dengan dinadarkeun. Nu kumaha ari nadar teh? Naon wae rukun nadar teh? Supaya orang bener-bener tiasa mana nadar mana lain nadar. Selain kedah mengetahui pengertian nadar sareng rukun nadar, oge urang kudu hati-hati dina palebah niat. Margi saurina kitab I'anatut Thalibin, upami seseorang salah niat maka bisa berubah statusna jadi kurban wajib. Ketika berubah jadi kurban wajib, maka orang anu berkurban dan keluarga anu wajib dinafkahina tidak boleh memakan karena eta daging kurban wajib. Sareng seluruh hewan anu tos dipencit mimiti dagingna nepi ka sagala rupana kudu dibagikeun ka fakir miskin, tidak boleh dibagikeun ka orang kaya. Berbeda dengan kurban sunnah. Naon atuh ari ngaran nadar teh? Saur dina Fathul Qarib dina pasal fi ahkamin nudur halaman 321 cetakan Darul Ibnu Hajm, ari makna nadar secara lugat nyaeta al-wa'du bi khairin aw syarrin, berjanji untuk melakukan kebaikan atau untuk melakukan kejelekan, etalah nadar.
Sedengkeun ari anu dimaksud nadar di dieu mah nyaeta nadar menurut syara. Naon numutkeun syara? Iltizamu qurbatin ghairi lazimatin bi asli syar'i. Ari nadar numutkeun syara mah jalmi muslim nyanggupan atanapi ngawajibkeun dirina melakukan ibadah anu henteu dipardukeun ku syara. Maksud fardu di dieu fardu ain. Maka berdasarkan pengertian eta atuh berarti henteu sah nadarna seseorang nyanggupan atanapi ngawajibkeun kana perkara anu mubah. Misalna aya seorang jalmi nyarios kieu, lamun urang lulus sekolah urang marek sare 22 peuting, maka eta mah teu kaasup nadar sebab sare mah adalah mubah. Atawa aya jelema janji lamun panyakit kaula cager maka kaula janji bakal dahar 3 piring jeung daging embe misal, maka eta mah lain nadar ngaranna sebab ai dahar mah perkara mubah. Atuh komo lamun aya seseorang janji melakukan pengharaman, misalnya lamun urang dulu sakola urang rek minum minuman keras, oh eta mah lain nadar, malahan haram lamun dilaksanakeun. Nya kitu deui nadar kana perkara anu wajib ain seperti ngalaksanakeun salat anu 5 waktu. Misalnya aya jelema janji lamun taneuh ieu laku urang rek salat dohor, atuh teh mah teu kudu ge nadar da emang wajib. Jadi eta mah teu kaasupkeun perkara nadar. Tapi lamun janji rek ngalaksanakeun atawa nyanggupi atawa ngawajibkeun kana perkara-perkara anu sunnah, baik itu sunnah ainiyah atawa sunnah kifayah, nya kitu deui fardu kifayah, maka eta mah hukumna jadi wajib. Nadar kaasupkeun eta mah misalna aya suami ngomong kieu, lamun istri urang anu bawel jeung cerewet teh maot, maka urang mah rek disolatkeun ku urang, rek nyolatan urang. Nah berarti eta hukum salat mayit anu tadina fardu kifayah pikeun eta suami, maka berubah hukumna jadi fardu ain ku sabab dinadarkeun. Nya kitu deui upami aya seseorang berjanji bade ngalaksanakeun kurban, sedangkan kurban hukum asalna adalah sunnah kifayah, maka akan berubah hukumna lamun dinadarkeun. Misalnya aya seseorang nyarita kieu, lamun bisnis urang berhasil maka tahun ieu urang bakal kurban. Maka lamun bener berhasil sareng waktu kurban telah tiba, maka eta si jalma wajib ngalaksanakeun kurban kusabab tos dinadarkeun. Kumaha lamun eta janji teh dina hate henteu diucapkeun? Misalna aya seseorang dina hatena nyarita kieu, lamun panyakit urang cager maka tahun ieu urang ari kurban ku sapi hiji. Tapi nyarita kitu nanti dina hate, maka anu dina hate mah eta mah lain nadar tapi ngajam atawa niat. Ngan lamun eta niat teh diucapkeun secara jelas, maka eta berubah jadi nadar. Jadi nadar mah kudu diucapkeun. Margi saudina kitab Bajuri, wa arkanuhu salasatun, ari rukun nadar teh aya 3. Hiji nadirun jalmi anu nadar, 2 mandurun perkara anu dinadari, wasighatun anu katilu sighat ucapan. Jadi selama can diucapkeun berarti itu tidak termasuk nadar. Sareng ucapan eta teh tidak dimaksudkan untuk memberikan kabar ke orang lain atau untuk menjawab pertanyaan orang lain. Misalkeun sim abdi nuntun embe hiji, kapanggih jeung Pak Wahyu, cek Pak Wahyu teh Kang Herman eta embe kanggo naon?
ditemalan ku abdi Mang Wahyu ieu embe bakal dijadikan kurban ku Kang Herman. Maka ucapan Kang Herman eta bukan nadar, sebab eta mah ungkapan untuk menjawab pertanyaan orang lain atau untuk mengabarkan ke orang lain. Atau aya jalmi berangkat ke pasar domba, mang bade meser domba, rek ditanya ku tukang domba teh, kanggo naon mang meser domba? Eta domba ku abdi bade dijadikeun kurban. Maka eta mah lain nadar, sebab eta mah ngomong kitu teh ngajawab pertanyaan orang lain, memberikan kabar ke orang lain. Nya kitu deui ketika orang membawa sapi atau kambing ke panitia kurban. Assalamualaikum panitia kurban. Ieu abdi nyandak embe hiji kanggo kurban abdi. Tah eta mah lain nadar, sebab eta mah daftar ngaranna. Ngabejaan panitia kurban. Sakumaha dina kitab Sulaiman Kurdi juz ka-2 halamanana 204. Wa qala al-allamatu Sayyid Umar al-Basri fi hawashi tuhfah yang bagi ayakuna mahalluhu ma lam yaktasidul akhbaru fa in qasadahu ay hadhihi syatallati uridu tadhiyati biha fala ta'yina wa qad waqa'al jawabu kadzalik fi nazilatin waqa'at li hadzal hakir wa hiya ishtara syatan litadhiyati falaqiyahu syahsun akhar faqala ma hadhi faqala udhiyati. Jadi singkatna saur al-alamah Sayyid Basri, beliau berkomentar dina kitab Tuhfatul Muhtaj, seyogyanya letak status nadar eta adalah selama tidak bermaksud memberi kabar. Seperti tadi teh panitia ieu embe kanggo kurban abdi eta mah memberi kabar. Maka ari tujuanna memberi kabar atau menjawab pertanyaan orang lain mah eta tidak termasuk nadar. Nah, etalah kirang langkung penjelasan tentang makna kurban nadar. Upami seseorang telah terjatuh melaksanakan kurban nadar, maka orang tersebut sareng jalmi-jalmi anu wajib dinafkahi ku eta jalmi tidak boleh memakan daging kurban nadar dan teu meunang dibagikeun ka orang kaya. Penjelasan lengkapnya in dina bab berikutnya insyaallah. Kemudian dina waktu niat, orang tersebut harus hati-hati ulah sampai salah niat, sebab bisa merubah hukum kurban anu sunnah jadi wajib gara-gara salah niat. Iraha atuh ari niat kurban sareng kumaha cara niat kurban. Saur dina I'anatut Thalibin jilid 2 halaman 330 hiji dicarioskeun yushtaratu fiha niyatu inda dabhi au qablahu inda ta'yin lima yudahi bihi wa ma'lumun annaha bil qalbi wa tusannu bil lisani fayaqulu nawaitul udhiyatal masnunata au ada'a sunnati tadhiyati fa in iktasara 'ala nahwil udhiyati sarat wajibatan yahrumul aklu minha. Dina ngalaksanakeun kurban disyaratkan kudu ayana niat. Iraha waktuna niat boleh sebelum menyembelih atau boleh ketika menyembelih. Terus ari nu ngaranna niat tos pada apal sadayana bahwa niat teh di dalam hati. Sareng sunnah diucapkeun ku lisan. Kumaha niatna? Upami niatna kurban sunnah maka nawaitul udhiyatal masnunata lillahi ta'ala. Abdi niat ngalaksanakeun kurban anu disunahkeun karena Allah Ta'ala. Atawa nawaitu ada'a sunnati tadhiyati lillahi ta'ala. Niat abdi ngalaksanakeun kasunahan kurban karena Allah Ta'ala. Jadi kudu aya kata-kata sunnah atau disunahkeun. Lamun disingkat, misalkan seseorang niat kurban sunnah tapi niatna niat abdi kurban lillahi ta'ala,
maka dengan cara niat seperti itu maka hukum kurbana jadi kurban wajib. Sebab niatnya henteu disertai kata-kata sunnah atau disunnahkeun. Ari niat kurban nadar kumaha? Nawaitul udhiyatal mandurati lillahi ta'ala. Niat abdi kurban nadar karena Allah Ta'ala. Atau nawaitu ada at-tadhiyati lillahi ta'ala. Niat abdi ngalaksanakeun kurban karena Allah Ta'ala. Jadi itulah perbedaan niat kurban sunnah sareng kurban wajib. Kemudian timbul pertarosan. Hampir poho sebenarnya mah ieu rek qaulu halami shawab tadi nama. Kumaha lamun aya seseorang nabung artos kanggo kurban, apakah eta masuk nadar apa henteu? Henteu. Ai nabung mah bukan termasuk nadar. Terus kumaha lamun aya seseorang miara kambing atau miara sapi, terus dinadarkeun sapi nu ieu mah rek dijadikeun kurban tahun ieu. Nah, atau kambing nu ieu mah bakal dijadikeun kurban tahun ieu. Tiba-tiba keesokan harina ieu sapi atau embe anu dinadarkeun teh leungit. Nah, apakah orang tersebut wajib melaksanakan nadarna dengan mengganti kambing anu hilang atau tidak? Jawabannya diperinci. Upami hilangna karena keteledoran atau kelalaian, misalnya poho ngunci panto kandang domba atau poho nutupan panto kandang sapi, maka eta wajib ngaganti dengan kambing atau sapi anu lain. Tapi lamun hilangna teh bukan karena kelalaian, panto tos ditutupan tos dikunci malahan mah tapi tetep bae aya nu nyolong, maka eta mah henteu wajib ngaganti. Sareng otomatis gugur kewajiban kurbanna. Terus kumaha? Misalnya tiba-tiba tanggal 15 Zulhijjah tos lewat musim kurban, karaka panggih eta embe atawa sapi nu leungit teh, maka harita keneh kudu dipencit sebagai qada nadar. Sanajan waktu nadar tos sae. Sareng kudu ngabagikeun eta dagingna sakumaha ngalaksanakeun kurban. Janten ari qada nadar mah boleh dilaksanakeun di luar waktu 10, 11, 12, 13 Zulhijjah. Keteranganana tiasa ditingali dina kitab Mughni Al-Muhtaj ala Syarhil Minhaj halaman 131. An-nau'us salisu hukmu dalalul mandurati fala yadmanuha in dallat bi ghairi taqsirin minhu fa in wajadaha ba'dal fawatil waqti dabahaha fil hali qada'an wa sarafaha masrifal udhiyati wala yajuzu lahu takhiruha wa alaihi talabuha illa in kana bi mu'natin dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab.